Sim kuring sensei gadungan lain sensei asli ulah dipercaya. Tak ayeuna urang ngabahas ngeunaan paribasa Jepang anu disebut Hitono Uwasamo Shichijugo Nichi. Sekali deui, Hitono Uwasamo Shichijugo Nichi. Naon eta hartina? Tah, Hitono Uwasamo Shichijugo Nichi teh lamun diterjemahkeun saayana, Hitono Uwasa teh naonnya omongan jalma, gosip. Shichijugo Nichi teh 75 poe cenah. Tah jadi mun diartikeun mah dina basa Sunda Hitono Uwasamo Shichijugo Nichi teh kira-kira omongan jalma mah nya moal lila 75 poe. Kayak gitu cenah. Tapi nah kudu 75 poe nya dasare orang Jepang. Yen di Jepang mah 15 poe teh disebut hiji setsu periode teh. Tah cenah masa anggeus 5 setsu berarti 15 kali 5 teh 75 berarti bener kan? Saanggeus 5 setsu cuaca robah, musim berganti euy. Tah jadi 75 poe teh artina teh hiji kaayaan anu geus beda deui, geus ganti lah. Jadi cenah mah Hitono Uwasamo Shichijugo Nichi teh nya omongan jalma mah ngantahan 75 poe engke ge pokok tah gitu kira-kira. Tapi menarikna peribahasa ieu teh naonnya omongan jalma disarwakeun jeung cuaca. Hitono Uwasamo Shichijugo Nichi. Jadi omongan jalma disarwakeun jeung cuaca. Jadi paribasa ieu teh sebenarnya teu naonnya teu ningali omongan apakah eta omongan bener atau henteu. Tapi perkara omongan jalma teh bakal diakhiri ku cuaca. Tapi da cuaca mah henteu adil lah tuh. Cuaca mah henteu boga empati. Tapi cuaca pasti robah. Tah sarua jeung omongan jalma. Gitu. Tah lamun omongan eureun nya maksudna lamun gosip geus eureun gitu nya. Lain ku sabab omongan eta misalna omongan eta salah dibenerkeun lain. Ku sabab periodena geus beres. Jadi semodel waktu bakal nyageurkeun gitu meureun nya. Time heals lamun ceuk orang barat mah. Tapi paribasa ieu teh teu ngajangjikeun kebenaran. Manehna mah ngan saukur nyebutkeun anu rame mah bakal pindah gitu. Karameanna pindah. Eta dua hal nu beda lamun ceuk sim kuring. Misal nya aya jalma lah dirusak ku carita. Terus teu dibere kesempatan keur ngajelaskeun. Wah jalma teh ngomong beuki lila, beuki parah omonganna. Tapi terus aya topik anyar. Carita lila teh ditinggalkeun. Nah kan ieu mah siga dunia media sosial ieu mah. Tah jalma nu tadi jadi bahan omongan teh masih aya di dinya teh. Tapi karamean teh pindah. Tah tapi urutna di jalma eta teh teu otomatis leungit sanajan omonganna pindah. Nah, nu sebenarnya keur naonnya rek di
ungkap ku Hitono Wasamo Shichi Jugo Nichi ieu lain keur jalma anu diomongkeun, tapi bisa ditilikan deui ieu teh keur urang-urang sadayana palawargi salaku makhluk nu gampang kabawa arus perhatian. Misal dinten ieu simpati, isukan penasaran, isukan deui bosan. Apa ieu anu ngaranna manusia teh teu satia kana hiji carita. Tah mun misalna ditilikan deui refleksi, lamun kitu mah atuh naha urang kudu hirup ngudag penilaian umum, naha urang kudu ngabeberes diri sorangan supaya kaharti ku jalma sejen. Da penilaian umum mah teu boga kesetiaan jangka panjang 75 poe ge cek orang Jepang mah kalan leungit. Nah, tuluy Hitono Wasamo Shichi Jugo Nichi ieu teh lain nyebutkeun naonnya, lain nyabar-nyabarkeun kege leungit omongan jalma nya bisa gitu, tapi nyebutkeun oge hirup urang teh henteu gumantung kana lisan jalma, sabab lisan jalma mah sementara bakal pindah, tapi hirup urang tetep kudu diteruskeun. Segitu wae ti kami mah. Assalamualaikum.